Kemana ya bodyguard aing banyak kican aya? Bodyguard! Bodyguard! Waduh, aing mah kemana sih ya Pak? Ya siap tuan. Pasti mana baik itu? Tadi ngopi dulu tuan. Oh, Pak yo, juragan ngecek Pak kaya yo. Oh siap. Jadi kudu diantar. Siap kurang payungan heula. Kapanasan. Yo, cokot kendaraan juragan di tukang. Siap. Cekal heula ini ya. Udah aku juragan kau payung. Bisi kapanasan hideung ge. Aduh, geus cokot. Kemana ya? Angel ngeluarin kendaraan ge. Ayo juragan, naik. Ayo juragan, kumaha ini kali ya? Bisi kapanasan juragan di tukang. Waduh. Kali nu juragan mayungan dia mah. Ayo berangkat. Sudah sampai juragan. Aduh, sampai sih sampai. Eureuna nu bener atuh. Deui tuh suku juragan. Haliek naon? Hampura juragan. Tinggal. Waduh. Harap yang Ih. Brengsek. Up. Ya siap juragan. Ya anu juragan saha? Aing apa sih ya? Juragan. Atuh beragu aing nu mayungan sih ya. Salah ya juragan. Wah tuh lah. Waduh, kumaha sih? Gawena. Sibar. Hampura juragan. Ayo berangkat. Siap. Tah, jadi ya gor. Iya, pakaya juragan yo, 99 hektar luasna. Boba amat juragan. Atuh ngaranna ge juragan, malah disebut juragan namun saeutik mah pakayana. Dan sayangna ya gor. Anu gawena eueuh. Jadi lamun bisa mah pangteangan genug gawe yo jeung urusan kebun juragan yo. Oh, orang dengan pegawaian gitu. Neangan nu dekeun gawe, lain dengan pagawean. Boloon. Hampura juragan. Oh, geus neangan ge. Jaman nu dekeun gawe di dieu ngah. Juragan di dieu ngah. Oh, Tahu mana? siap. Bisi ku kelong. Oh. Waduh, buka bodyguard. Waduh. Aing boga juragan ku sengke kieu. Ih, kumaha cek ngana bae. Kita neangan jelema tengah leuweung kieu. Ka mana neangan aing? Lamun lain juragan aing hadir ku aing dah. Ulah lieur ieu, duit teh gableg, rokok teh gableg. Nyana nganggur kieu. Kieu anu ngajak gawe ieu. Dianggap dulur ku aing mah, beneran aing mah. Anu ngajak gawe. Saha bae we anu ngajak gawe mah. Sakitan luas aing teh gawe ieu. Mang. Kenaon? Karena lamun be ieu, Mang aya naon? Ngalamun. Jangan nganggur ieu. Nganggur. Kabeneran. Juragan urang neangan jelema nganggur kos maneh. Oh, gimana eta? Ayo tuh di ditu no. Atuh siapa yuk, dek di gawe mah. Ngajakan kebonek tuh. Udah ya kayu. Dan pelit doang juragana. Sekajin lah, coba be hanya holan. Oh nya? Mas ayo. Sugan be cocok. Gan, wait. Akhirna juragan. nang oge ya, jelema nganggur. Plus urang. Ieu nang nemu di tengah lapangan bobo nang mau elong. Waduh, eta si dia. Yakin mana daek gawe? Yakin juragan? Pagawean emang pagawean naon? Ya pokoknya mah gawe mah. Persyaratan mana? Pirang aku juragan kudu pakai persyaratan ngade-gadenya cenah ngajakan kebon. Oh, cenah ngajakan kebon. Satu nama aya bae persyaratan saeutik malah. Atuh pirang aku kudu pakai persyaratan tinggal gawe doang geus kebon mah. Ayo kieu mah. Jaka pagi nang diruyuk ieu. Mau naon? Wow. Gawe jadi di tempat orang. Ayo mana pagawean aku semua coba. Yo. Ya terus Pakaya urang 99 hektar. ya. Bersihan kumana jukuta tanya ame papelakan urang bararago. Siap juragan. Siap. Pokona gajihana tiap minggu. Oke siap juragan. Nah, oke. Geus gawe kitu. Ayeuna keneh ulah korupsinya. Oke siap. Alhamdulillah menang pagawean di Juragan Engo.
Detik-detik lumayan be gajina saminggu sekali mah teu pati kebal teuin. Ajang-ajang meuli anak biawak. Dan Ai. nu pagawean geus aya. Ayo we urang balik. Apa siap ayo balik. Ayo. Wah, juragan mawa. Enggak, ayo. Urang pan mayungan. Lewat mana ya tadi? Lewat arep. Tadi tuh. A few moments later. Duh, ya gawe geus saminggu. Tanggal jagung geus jarangkung ya. Kalau dangdir geus geuleuh deh. Tinggal minta gaji doang ya ke juragan engo ya nya. Kamana ya juragan engo nonjol-nonjol deui. Gawe emang saminggu. Kecara nitah gawe teh ya. Gentak-gentak bae. Giliran gawe geus anggeus be saminggu teh nonjol-nonjol. Kamana eta juragan engo? Tengah heula koing lah. Nih, eta lu bener atuh. Bos. Ulah ieu teuin. Ulah bedas teuin nyeri. Dipecat ku aing coge. Ulah gan. Ulah mah dipecat. Oh, di pagawean. Oh, geura nunggu naon nih tah. Mah dia tah. Acak-acakan buk juragan eta mah. Juragan. 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 Bor, itu sanu geruan. Iya, eta juragan. Coba tayangkan. Siap. Juragan. Juragan. Wah, enak, Mang. Kang kapanggih jeung juragan ya, Kang. Oh, ieu mah manganu nang bubulak teh nya. Oh. Anu make elong teh. Oh, eta bukan mana nagih gaji. Oh, naik gaji. Oh. Asal Mana juragan? tuh di situ. Juragan. Nggak usah sama jalan lah. Langsung kita halus aja. Nges dok. Ayo non. Rek nagih gaji juragan ieu geus saminggu soalnya digawe. Pan juragan suka kebun-kebun tuh. Oh, yang gaji. Oh. Yang seberapa duit? Buahen kan. Arah 2M. 15 triliun. $1 dolar paling dibayar. Bener kan? Atuh. Kan. Hei. Bodyguard gue eta. Kos itu amat merekan. Mang. Nggak ganeng kekek deh. Kepet kowe. Kamana ya pasien aing? Perasaan pakai baju nama itu aja bener. Wah. Kudu ditempo ieu mah. Asalnya bener sih lu banget nama. Coba tempo ah. Kurang mah yang ayeuna bae kan tuh kan. Tuh sabar. Bawa duit kan. Ditransfer lewat rekening. Dibuka rekening kan. Kurang mah. Gampang kayak kurang. Kita bodyguard orang diantarkan. Ih, gua butuh kan ieu kan. Ieu. Kurang pas refreshing. Ayeuna macan aya duit cash. Jeung dahar kan ieu kumaha kan ieu. Dan aya duit cash ayeuna mah. Aduh. Kecuali buka rekening. Ayeuna nih. Non. Kalau sakit jiwa. Kira aku jadi juragan orang. Gaji ada bisa. Naik gaji kan. 4 bulan mah. Oh. Ya. Aduh, gitu Kamu aja. ketipu. Kumaha ieu? Gua cari gaji ieu. Asal uang jadi gaji. Terus Atuh kumaha deh tuh, si orang ngobrol dah lah dia kumaha ya. tanggung jawabnya. Soalnya Soal tanggung jawab atuh aing depan katipu rasa tipu. berarti selama ieu urang gawe jeung edan, berarti urang seru jeung edan ayo. Ampun Pak, saya enggak gila Pak. Saya cuma stres Pak. Nah, lagi mana kamu? Enggak, saya cuma bohongan. Udah cepet naik. Nah, kamu Saya cuma bohongan Pak. diam. Cuma bohongan. Diam. Kamu diam. Kemana aja saya cari, ha? Bohongan Pak. Jika Banggarudu
kita berkumpul dengan semangat yang takkan pernah pudar. Di setiap sudut, dalam setiap cerita, ada harapan yang selalu terjaga. Let's kaget sketsa kampung Galuh, tetap semangat, kita tak